Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing, urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Be ayeuna mah akang boga keyakinan asal oge babarengan jeung Saraswati tangtu kudu tepung terus babarengan deui. Aral capek teng. Lain itu Kang Ngawing-ngawing. Wing mana jan mudu leumpang katungtung megang oge ngenten neon-neon wing mah. Ngayulah nepikeun ngamanang oge moal nyape wing mah. Alus lamun kitu mah alus. Eta tandana ateng bener-bener satia ka akang. Hayah urang eta urang ngilang jalan basisir teng. Resep geura ningali omak laut. Duanana terus tinggal dik di lempang. Geus poho dikacape sigana teh. Nyelang ulin heula ka sisi basisir. Anu pikeun si Rawing mabet ngahudang ingetan jadi sumoreang kalampah ka tukang anu geus disorang. Waktuna dirina bebarengan jeung Ki Debleng mangsa narima ilmu silat ulin karuhunan. Ngajanteng sisi basisir si Rawing jeung si Banteng Wulung bari merhatikeun ombak laut kidul anu teu oleh motah nembragan karang. Wah, ka sisi basisir mah aduh resep ningalina teh. Nya tapi na ngasih si basisir ngoboh lauknya Kang Ngawing. Ngamun ngaya lauk mah bisa dimelem Kang nikmat meureunnan. Eta masih anteng teu poho ari kana nikmat mah nya. Ari akang mah ngajak ka si basisir teh lain naon teng. Waas keur zaman budak babarengan jeung Ki Debleng guru akang teh mimidang nama di sisi basisir. Ti heula-heula mah sok rajeun bisa ngojay dina omak teh duka tinggi ayeuna mah yo. Kawas nguing atuh Kang Ngawing-ngawing. Ngamun ngojay teh nguing mah gayam batu terus ngerebek teu bisa nganjat deui Kang Ngawing-ngawing. Madahal mah ngamun ngurang nguseup Kang. Make uteuk atuh teng, pake lasio. Nguseup mah kudu numpak parahu jeung di mana aya atuh parahu anu kuateun ditumpakan ku ateng. lain tik teh salah yeuh titingalian akang teng. Tuh tinggal itu dina tonjolan batu karang belah ditu aya awewe nu ngajanteng nangtung teng tuh. Nya bet siga nu keur ngalamun deui. Nya tingali. Paneuteub si Rawing bet ningali aya jirim wanoja anu harita katingali nangtung dina tonjolan batu karang, awakna kasimbehan ku ombak anu nyurungkuy teu eureun-eureun nembragan batu karang nu dipake nangtung ku manehna. Si Banteng Wulung ngareret kalabah tempat anu ditunjukkeun ku si Rawing bari ngantelkeun dampaleungeunna kana tarang siga nu serabeun. Waduh, bener nyidik nganang ombak ngaya lauk ngewehna meureunnan Kang Ngawing-ngawing. Kang Ngawing ngatarik hate ku ngeta ngambewenya beja-beja ngangke ku ngewing ka Saraswati. Lain kitu teh. Be cilaka teh. Jelas rek ngagejeburkeun maneh tah wanoja teh. Bahaya ieu mah teh ye. Susu akang teh. Hai teh buru. Bener pisan dina waktu harita jelas katingali siga nu rek ngagejeburkeun maneh. Jan corelat celeng si Rawing luncat lepas jeung cepetna keranan. Memang bener dugaan si Rawing wanoja nu salila-lila ngajanteng nangtung dina tonjolan batu karang teh mangsa awakna beki doyong jelas rek ngagejeburkeun maneh kana lebah gulungan ombak. Tapi memeh jirimna si gulung ku ombak, si Rawing jirimna geus ngacorelat langsung nyamper badan eta wanoja. Kunaon lari ka mana ieu ka mana? Kunaon itu becalah kakiyo geuningan. Kunaon? Nah kalak rek ngagejeburkeun maneh, rek ngagejeburkeun karep kana gulungan ombak. Kekelanan nyai ke. Si Rawing mangku eta wanoja terus dibawa ka sisi basisir. Si Banteng Wulung kakara datang nyusul si Rawing anu geus leuwih ti heula tepi kadinya. Wanoja nu ditulungan ku si Rawing teh tetela boga keuritan beungeut
anu gelis ngan temong semu pias sarta pangawakan pegang bajuna oge kucel beteuna rimbang kana kaayaan rupa. Kunaon abdi make ditulungan saha salira teh kisanak kunaon bet nulungan abdi Kang. Tenang geula Nyai. Akang puguh kaget sabab Nyai teu pagapuguh rek ngagejeburkeun maneh kana gulungan ombak. Bahaya. Lain heureui ombak laut mah Nyai. Atuh jadi cundo caduk lauk meureunnan ke ngawanohkeun heula ye ngaran Akang Sirawing. Hei, teu kudu murungkut kitu sieun kulur Akang teu kudu. Eta nu siga buta dulur Akang ngaranna Banteng Wulung alias Bargola. Ari Nyai saha nu katelah teh? Abdi wasta Untari Kang. Saha? Untari? Sugan teh Utari. Lamun Utari mah pamajikanana Sugriwa dina wayang mah. Anakna Batara Indra, sadulur jeung Aswatama. Nya, bener teh Teng? Nganu bener ngatu mancang yakina wayang magang ngentong dinyalah-nyalakeun nyentong sion Nyai. Nguing mah moal neon-neon sing tenang we ngakang moal neon-neon Nyai. Nyi Untari Nyi Untari teh kunaon make jeung tega kana jiwa sorangeun make jeung rek ngagejeburkeun nyaneh kana gulungan ombak ku neon Nyai. Siga nu bari keur ngalamun tadi teh nya sarta nidem kasusah geuningan cik nyarita ka Akeung. Sok nyarita kelebah ditutunya nu rada ieu. Hayu Sirawing geus teu asa-asa nungtun Untari di bawah lempang neangan tempat nu induk ieu. Si Banteng Wulung nuturkeun tukangeunana. Sanggeus naya tempat numerna Sirawing diuk Untari oge sina emok gigireunana. Sirawing neruskeun deui caritaanana. Cik caritakeun ka Akang kumaha pangna make jeung rek ngelasan maneh tega ka diri teh Nyai. Untari neuteup antep ka Sirawing terus nyarita di lalaunan jelas sorana oge dumareuda ngagambarkeun hate anu keur nyandanganna langsa. Abdi teh izin salaresna Kang Rawing. Is beuteun neon neon ngan Akang mamang lebarkeun beduh eta kagelisan salira Nyai bet jadi henteu hegar jeung cahayaan lantaran kalimpudan kurasakana langsaan. Nya dari cenang hate mah moal make ngunclungkeun maneh ka laut tangtuna oge meureunan bener teu? Memang telepat. Abdi pugusa tadi mah bingung anu teu manghitung-tung Kang Rawing. Nu matak abdi milih nalasan diri ku cara micen maneh ka laut. Ngara bisa bungbas atawa bebas hate sarta jiwa abdi. Duh, nabet kieu atuh nasib diri kadar awak teh. Wah, nyarik deui ka ngawing-ngawing. Nyarik deui. Mun neon nyarik deui bae ngeuning Kang. Cicing atuh geus atuh Teng. Nyorik we geus puguh batur keur nyedih. Cicinganan. Sok teruskeun nya sok teruskeun tong make jeung asa-asa sabab dihenteuan teh oge urang teh kapan dulur. Bener teu? Sok we pikir bapa Nyai lalaki indung Nyai awewe. Akang oge sarua boga bapa teh lalaki boga indung awewe. Sanajan kakara tepung tetep urang teh dulur. Nyumadak entong asa-asa nyarita jeung Akang mah. Bener eta teh ka ngawing-ngawing. Cenah bapak ka ngawing-ngawing panjalu. Gandeng ya tengah. Sok newa-newa wae nya heueuh atuh mah nya bapa bikang. Nggak cicing. Ka ngawing mah ngarti-ngarti wae euy. Nya cicing. Untari rada mesem ayeuna mamalah dina hatena nyarita kieu. Bagja pikeun diri aing malah teh disangka ti anggalna betepung jeung Sirawing geuningan. Nurutkeun beja mah Sirawing teh jago pilih tanding. Jalma nu luhung elmuna sugan be atuh nya bisa nulungan kana kasusah jeung karudet aing. Muga-muga bener-bener Kang Rawingnya natur teh bener-bener rek nulunganana. Keun beja mah Sirawing teh jago pilih tanding. Jalma nu luhung elmuna sugan be atuh nya bisa nulungan karena kasusah jeung karudet aing. Ya sok teruskan kumani Untari naon nu metak jadi bingung jeung sedih teh.
Akang jadi lebih pasaranan, ay penasaran hayang nyaho kana kaya Nyai nu sabener-bener benerna. Si Banteng Wulung atel bibirna sigana teh lamun teu milu nembrong ngomongna. Bener Nyai, bet ngentong asa-asa ngentong sieun-sieun ku ngakang. Mamakannya maka ngawing manyugan be bisa nulungan ka Nyai. Nu mantak kudu nerus nerang Nyai. Sok nyarita nu bener-bener. Sok nya benernya Nyai. Si Banteng Wulung atel bibirna sigana teh. Untari netep dikasih rawing terus ngomong di lalaunan. Leres eta teh. Moal naon Kang Banteng Wulung teh Kang? Abi mah bet sieun ningali tangtunganan oge. Aiduh, moal neon-neon Nyai. Teu kudu sieun akang bagiannana lamun neon-neon mah. Cek sok gancang nyarita deui nu leuwih jelas ka akang. Abdi geus taya harapan deui kumu hirup di alam pawenangan Kang Rawing. Sabab hirup abdi teh betaya hartina. Tipoe kapoengan di udag-udag kurasana langsa. Ngagugulung kabingung nu estu taya sudana tanpa aya nu bisa nulungan ka diri abdi Kang. Oh, Nyai teh dipaksa kiwin kudu jadi kolot anu sok padahal Nyai teh suka ka lalaki nu dijodohkeun ku kolot Nyai. Kitu kabingung jeung kasedih teh. Sanes kitu Kang Rawing. Oh, lantaran Nyai ditinggalkeun meot ku kabogoh atawa bebereuh. Henteu, sanes Kang Rawing. Oh, pedah eta meureunan lalaki nu dipika cinta ku Nyai kawin jeung awewe nu sejen. Sanes, margi sanu kersalen ka abdi awewe nu kieu rupa. Oh, pedah. Oh, Kang Rawing mah ningkalah kaheureuy. Kang ngawing-ngawing noba oh. meuni teu kaur we batur teh. Atuh Kang ngawing-ngawing mah kalaka oh-ohan. Oh, tukang ngawing geningan. Mengesah. Alah, aduh. Ya, salah we neguh teh ye teng ya. Nakunaon atunya. Oh iya meureunan lantaran Nyai ditinggalkeun maot kudu jadi kolot. Memang leres pun Bapak tos ngantunkeun. Pun biang kagungan bicara oge namung teu lami margi pun Bapak. Mun Bapak tere abdi oge sami teras ngantunkeun pamenangan. Oh, jadi Nyai teh sedih jeung nalangsa lantaran ditinggalkeun maot ku Bapak pituin jeung Bapak tere, kitu maksud Nyai. Lanceuk tere abdi lalaki duaan. Mangrupa sakembaran kawilang dua jago anu tetela akhirna mangahak kana raja kaya pun biang. Malian pun biang teh nuju teu damang, numutkeun nu tiasa macana diberejit ku ilmu telu. Aduh bet jadi hawatus ka pun biang Kang Rawing. Si Rawing nyerenge seuri bari ngareret ka si Banteng Wulung anu ngajanteng nangtung milu ngabandungan kana guaran carita Untari. Oh, Kang ngawing oh-ohan deui euy. dah, rada berai-berayan ini mah ya. Rada berai-berayan ini mah caang ya teng. Jadi Nyai teh boga lanceuk tere lalaki duaan. Nah ngahak kana harta bana atawa raja kaya kumaha kitu Nyai? Mohon. Beda abdi sareng pun biang pangawak awewe. Anu teu daya teu upaya kapanan meureunna. Nu akhirna ti poe ka poe teh raja kaya pun biang terus-terusan dipake monyah-monyah ku lanceuk tere abdi nyata Kang Subala jeung Kang Sujali. Sugan akang teh Subala Subali atawa Sugriwa Subali. Eta mah kudu bebeja ka Hanggada atawa Hanoman meureunan. Jadi lanceuk tere Nyai teh ngaranna Subala jeung Sujali. Nuhun Kang. Ti sabangprak anjeunna aya di rorompok pun biang jadi tik-tik brek. Batin ongko pangintenan magi rorompok teh unggal poe dipake tempat main sareng ngumbar nafsu. Ka istri abdi teu bisa naon-naon sikepna galak jeung kejem. Indeng abdi narima panyiksa ti manehanana duaan.
Malah tadi enjing abdi di piwarang milarian dukun margi kayaan pun biang nu beuki wales wae teu damangna Kang. Numutkeun nu tiasa macenakeun aku ilmu warjit. Akhirna abdi degikeun ka ieu tempat. Bet bingung kedah ka mananya lumaku. Margi ku emutan sanes pun biang damang di oge mah oleh kaganggu margi talajak lanceuk tere abdi nyatana Kang Subala sareng Sujali Kang. Bedah aya nama Cipanon jeung kasedih Untari waktu harita. Cerik kanyanyerian pugu salila ieu ngan ukur di kemuku sorangan, rasa kasedih jeung kana langsaan. Si Rawing silih teuteup jeung si Banteng Bulung, duanana bet ngarasa watir jeung karunya anu ku nasibna Untari harita. Aduh, aya kitunya nya Teng. Padahal cek akang mah eta lanceuk tere nyai teh teu ngabogaan hak neon-neon ka raja kaya indung nyai. Heuh, kumaha ieu Teng? Cek pikiran Anteng kumaha? Si Banteng Bulung ngahulang sakedeung, ngareret ka Nyi Untari nu harita terus tungkul bet sieuneun pisan sigana teh ku si Banteng Bulung. Ngari ngecek nguing mangurang datangan beng ayeuna mah Kang Imahna Nyi Untari ka ngawing-ngawing. Ngengken di ditu ngurang ngariu ngamun ngeungeus beres ngurusanana nerus urang. Daang. Pasti kana hamindi wae di dinya mah Teng. Geus apal Kang ayeuna mah lah. Tapi kumaha lamun lanceuk terena Untari nyata Subala jeung Sujali malik teh suka ka urang. Sedengkeun urang jalma anyar pinanggi Teng. Oh. Ngatur najan nganyar minanggi oge ngawa salahna ngalinulungan maka ngawing-ngawing. Ngapanan ngecek ka ngawing-ngawing oge ngudung urang ngudung bisa nulungan nu butuh, ngajait nganu titeulem ngahudangkeun nganu labuh. Ngapanan kitu tah nu mamakon nama urang mudu nulungan Nyai Untari Kang. Si Rawing neuteub antep ka Untari, teu terus nyarita deui. Enak Kang rek nanya ka nyainya. Upama ieu mah akang boga karep hayang ngalempengkeun ieu kayaan. Hartina akang malin erek pipilueun ngan teu dina tempatna lamun nyai anu disiksa jeung dikakaya ku Subala jeung Sujali. Bisa ditarima teu kira-kirana ieu jalan pikar-pikiran akang? Untari bet beki karep Cipanona anu masihan pipina. Lamun teu ngarti dibiwahat bet hayang ngagabrug bari nyuuh dina luhureun dada si Rawing. Adi ngatur kenuhun karena perhatosan ti salira Kang Rawing. Oge ti Kang Banteng Bulung, terus teu kedah dibalon deui eta kasauran ti Kang Rawing. Margi abdi nu jadi mantakna langsa sareng bingung makayan pun biang Kang. Si Banteng Bulung nu harita kadenge nyarita deui. Makanya mah nenang we Nyai. Kang Awing di lembur mah biasana ngosok ngubaran nganu gering jeung nganu benang kumanyakit. Di lembur mah menggos ngasohor dukun Awing Nyai, mangkana mah masti nyager ngindung Nyai. Tong kitu di dinya Teng. Majarkeun nya akang dukun. Bisa sote ngubaran lamun panyakit atuh di jero alatan patelak ngadu tanaga. Lamun gering panyakit mata centang tuh bisa naon-naon atuh akang teh. Kang Awing nyebut ngakang Kang urang euy. Mokona mangurang ingit Kang Imahnya Nyai Untari beng ayeuna mah Kang Awing. Untari ngabagi paneteupna ka si Banteng Bulung jeung si Rawing. Teu terus cerita deui. Nanging sing atos-atos Kang Rawing, margi Kang Subala sareng Kang Sujali kawilang jago dipika gigis, kejem sareng barangasan Kang. Pamugi Kang Rawing sareng Kang Banteng Bulung ulah dugikeun Kang ngayakeun kaributan sareng anjeunna. Ya, ari akang mah moal ngajak ribut teu pupuguh. Ieu mah hayang ngalempengkeun pasualan. Sabab ari ceuk akang mah Nyai anu sakuduna ngabogaan hak-hak kana raja kaya anu jadi indung. Puguh raja kaya ayeuna teh raja kaya bareng jeung bapa Nyai. Jadi sakuduna mah ulah ngahak jeung batu dan teh ulah ngahak jeung Allah
waktosna geningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.